bang kalau jalan terus nanti ada belokan makan naik ke atas ada orang tuh dari sekolah gue ketaplang kangen nah kalau bisa gitu ngelamar teh jeung bapak sarua gitu ke poek masalah Jakarta teh om teh ka kantor Mitsubishi abi teh jeung bapak teh naik kereta ya om turun di Gambir tah ka Jakarta naon tah pokona mah si gedung Mitsubishi teh aya di tukang om di tukang ya kan saya teh nyaho eta gedung Mitsubishi aya di tukang naik bajai lah saya tehnya bang mau ke kantor Mitsubishi ya ayo berapa 20 oh jauh bang cek saya teh iya lumayan saya teh apa lah teh kantor Mitsubishi tukangen om saya teh apa naik yang bapak teh dah si bapak kita apaleun daerah Jakarta sarua jeung abi poek pisan daerah Jakarta naik lah begitu naik muter si bajai teh muter nah curang teh muter di jalan ieu hungkul pas katingali kajauhan teh katingali si anjing urang tadi di dinya ternyata kantorna teh tukangan om eta goblok mun cik urang mah nya eta tukang di bajai itu di belakangnya jalan juga bisa mun urang mah kan kitu hubungnya mah karena manehna meureun muatan ongkoh ningali logat Sunda logat Sunda lumayan sudah 20.000 eta om ya jadi di antar jadi mun cek kasana mah nyobaan bajai we eta muter saya pernah itu